Gusti abdi ayeuna keneh Gusti isuk Gusti abdi pasihan abdi Fortuner Gusti mampuhan Allah masan Fortuner mampuhan Allah mah teu heseun ku Allah teh diijabah isuk jual aya mobil di hareup halah mobil saya nu ibu cenah usum poe minggu bulanan ka dieu ka mana sih mah jalan-jalan gitu boga mobil anyar jadi healing oh karena ngaji nembe gaduh sakit tuh ibu sasan ka dieu gaduh artos 5 juta da poho memprogram hirup meungpeung poe minggu rek ka Pangandaran naon sababna boga duit 5 juta oh deui boga duit 5 juta Allah teh nyaheun ka urang bisi urang rempak iman urang di mana ijabah doa mah nalika ku Allah dipasihan moal ngalunturkeun iman urang urang teh beunghar urang teh naik pangkat urang teh seueur elmuna ku beunghar urang ku pangkat urang ku ilmu urang angger we ibadah ka Allah matak teu sakedik wargi urang anu ngagaduhan panyakit owah gingsir ibu apa owah gingsir naon gelo sakedeung pan owah gingsir owah teh gelo gingsir sakedeung beureun eta oge sekolah teh owah gingsir baheula mah barengan jeung urang akrab ngaos sasarengan 5 tahun teu panggih mere ngadangu beja eta jalmi teh angkat jadi TKW dikersakeun gaduh dunungna teh bager merean duit dunungna teh datang ka dieu nyanak artos 500 juta emas 2 kilo ka dieu teh datang teh nya jalmi teh ada geus teu wau deui jeung tatangga leungit weh emasna leungit teh jeung hartana kakarauh deui jeung urang eta teh owah gingsir jelema teh kitu ladang ijabah doa mah moal kitu tetap urang ibadah ka Gusti Allah eta teh rahmatan kaberkahan teh di dinya Bu di mana urang dipasihan katenangan hirup nu kadua jalmi berkah